Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaritakeun dongeng si kabayan ngalanang ka. Si kabayan dititah ngalanang ka ku mitohana. Nu kolot ngalanang ka teh kabayan cik mitohana. Kencling si kabayan teh ka kebon. Ngoren bedog krek ngalanang ka. Barang nepi ka kebon, si kabayan alak ilik kana tangkal nangka. Manggih nunggeus kolot hiji tur gede pisan. Tuluy wae diala, barang dipanggul kacida beratna. Wah, moal kaduga yeuh ngalana, pikir si kabayan teh. Tuluy we nangka teh ku si kabayan dipalidkeun ka walungan. Jung wae ti heula da geus kolot ieuh cik si kabayan teh nyarita ka nangka. Barang tepi ka imah, si kabayan ditanya ku mitohana. Kabayan meunang nangka teh. Komo we meunang mah, nya gede, nya kolot tembal si kabayan. Mana tuh ayeuna? Mitohana nanya. Har naha can datang kitu? Apaan tadi teh dipalidkeun dititah balik ti heula cik si kabayan teh. Ari mane namana bodo-bodo teuing moal nya nangka bisa balik sorangan. Mitohana kabayan keheul pisan. Wah, nu bodo mah nangkana kolot-kolot teu nyaho jalan balik cik si kabayan bari ngaleos. Tur sakitu caritana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.